wabarakatuh. Sampurasun. Dulur salembur sa panicakan di dia sareng Najib. Sejak membuka video wawancara bahasa Sunda di kelompok kami nyaeta ngeunaan wawancara jelema nu aya di Sabudeureun. Mangga atuh urang lajengkeun supados nyangkolok teuing kana waktos mangga urang sanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sareng Mabarija Abriza. Seputar mah wios nawina sa. Oh, namina Iwan. Oh, Mang Iwan, kumaha kabarna sehat? Alhamdulillah. Oh, mohon janten abdi teh ieu aya tugas bahasa Sunda ngeunaan wawancara ka jalmi-jalmi anu aya di Sabudeureun. Mun punten panginten abi izin kangge ngawawancara mun teu sawios. Terus ya. Oh, mohon langsung wae kanu pertanyaannya. Upami jangka waktu dagangna sabaraha lami, Mang? Paling dari Terus upami lokasina di dieu wae apa napi muter-muter? ya pertama sih muter-muter, akhir nama di dia Nuhun. Terus dinten panginten Mang setiap hari atau setiap hari, kadang minggu libur. minggu libur? Oh, mohon. Di Bade Tumaros, cabang lain Silyanti dia di mana? Daya, Di Hongkong. cuman jualan. Oh ya. Kunaon milih dagang ya? Karena penghasilannya lumayan lah gitu, daripada nu lain. Mungkin gitu. Naon Mang? Bahan baku somai. Ya. Seueur sih. Apa aja? Di aci, terus terigu, terus pakai lauk. Terus kalau mun bumbu nama nganggo kacang, cabe, sareng panir. Oh, pami icalana sabarahaan Sarebuan hijina. nya. Nyantos dicekapkeun we sakitu, hatur nuhun santosna Mang. Sami-sami. Dicekapkeun sakieu panginten wawancara di kelompok kami. Narangkat tugas bahasa Sunda ngeunaan wawancara kajalma di Sabudeureun. Ditutup wae pesanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.